Aya hiji dongeng sireum jeung Japati keur silih tulungan jadi contoh pikeun urang. Aya sireum rek nginum di sisi walungan, keur ngarayap ka handap manehna ti soledad. Pluk ragrag kana cai, hadena caina rada ngeyembeng palebah dinya mah, tapi kekeh bae ari ngojae ka sisi mah. Manehna teu bisaeun. Tulung, kuring kereuleup tulungan. Kabeneran aya Japati kecindeuteun dina dahan kayu anu nyeuder ka luhureun cai. Kadangeun aya sireum gegarawan minta tulung bari ngalirik ka handap katenjo sireum keur kokosehan. Japati karunyangan kaleber hiber bari nunggil daun salembar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat, sok digolerkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhungkeunana kana Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa, Japati teh cindeuteun deui dina dahan kayu anu nyodor ka walungan teh. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal harita. Di kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempangna teh ka tetepiepan. Teu talangke deui buru-buru sireum nyamperkeun Japati bari ngaharewas ka manehna. "Hei, Japati, buru-buru geura hiber. Tu aya paninggalan nu keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna teu lila Japati buru-buru geleger hiber. Isukna Japati papangi deui jeung sireum. "Japati, nuhun pisan sakadang sireum kuring geus ditulungan ku anjeun leupas ti badai." "Sireum, ari eta mah kawajiban sararea nulungan batur anu rek meunang cilaka. Eta kawajiban komo ieu mah kuring ayeuna hirep keuna eta lantaran geus ditulungan ku anjeun." Tah kitu cenah alakon sireum jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran yeuh, kieu geura. Itu lain langlayangan, manuk heulang puputeran. Hirup teh teu sorangan, kudu daek silih tulungan. Pesan moral anu tiasa dicandakna dongeng ieu teh nyaeta nulungan batur anu ek cilaka teh eta wajib. Emang kawajiban urang sararea kudu kitu. Sabab urang di dunia teh henteu sorangan. Urang kudu daek silih tulungan ka batur.